eta langsung dikeluarkan zakatna sakaleng gabah. Kok bisa gitu? Ai total nama tetap 10 kaleng gabah lantaran nu 2 kaleng dipake upah anu dibuat karti. Jadi 10 kaleng 2 kaleng dibikin jeung anu dibuatna tinggal sesa 8 kaleng sakalengna dibikin jeung zakatna berarti tinggal nyesa sabaraha kaleng 7 kaleng nu dibawa balik ka imah teh kitu baheula mah di urang ge. Jadi ternyata di urang mah lolobana ya di kabupaten urang Tangerang khususna eta sok makena netepkeunana lain ku kaul jadid sok make kaul kodim lantaran lebih nyeuleu kana kamaslahatan di masyarakatna ngajaga besi nu ilu dibuat teh mantakan nyana daek ilu dibuat karena di imah geus teu boga beas jeung dalalahar keluargana sehingga bikeun bae heulan kulianana karunya. Aya istilah dina hadis Kangjeng Nabi teh bayarlah upah digawe teh bahasana samemeh kesang batur garing kitu tah nerapkeun eta. Tuh maksudna mah supaya urang ulah ngalalorakeun kana upah digawe batur. Nah gitu. Maka kumaha ayeuna tuh fa'alal awali maka lamun ngalirik kana kaul anu pertama yani kaul azhar atawa kaul jadid anu nyebutkeun bahwa zakat eta hubunganana jeung harta banda eta teh kalawan hubungan dina pada reurejeunganana hartina masih ada milik bersama jeung para mustahik maka lamun kitu mah annal mustahiqqo lizakati syarikun biqadril wajibi maka sanyana para mustahik zakat nu 8 khususna para fakir miskin eta teh babaturan jeung Ki Zaid anu boga pare berarti para mustahik zakat mah fakir miskin dimanapun lemburna dimanapun di dina aya nu boga pare loba nyana teh berarti sahabat nu boga pare fakir miskin mah tuh geus deui urang nu boga pare nu tukang tani pare nu tukang melak pare di sawah di bubulak asal nyeuleuk fakir miskin batur aing ya lantaran di mana nyana panen eta bakal kabere tina zakat parena lamun memang parena menang satu nisab komo leuwih mah gitu ingetkeun tah ngeun sanajan babaturan ge sekedar babaturan dina saukuran kadar zakat mun teh pare 10 karung gabah zakatna 1 karung berarti eta Ki Zaid ka fakir miskin babaturan sababaturan teh babaturan ge hanya saukuran sakarungeun gabah batur sakarung gabah doang ai luar daripada sakarung gabah mah lain babaturan deui tuh ai zakatna geus dibikeun atuh lain babaturan deui mun can dibikeun babaturan keneh paham maksudna karena di Ki Zaid aya hak fakir berarti batur keneh teh jeung eta mah heulanan ke zakatna geus kaluarkeun mata sakarung geus lain batur deui can eta mah gitu terus geus kitu teh misalkeun jaeta fakir miskin geus nyahun dak Ki Zaid cenah panen beas nyana meunang loba jasa 10 karung gabah hayu cek fakir jeung miskin teh urang ka imah Kang Zaid urang minta jatah urang tuh kan boleh tak boleh emang haknya datang ke imah Ki Zaid Pak Zaid assalamualaikum waalaikumsalam aya naon lur sok aya naon kami ge meunang beja bahkan nyeuleud dina status eta meni numpuk kan lin 10 karung gabah muhun mana jatahna nu kami zakat jeung kami menang eta jelema ngomong gitu menang jeung kudu mana jatahna jeung kami jatah naon atuh zakatna kaluarkeun jak kami fakir miskin wae di lembur dieu tah ting tarojol fakir miskin datang ka imana wadzalika tah ku ayana zakatna eta berhubungan rerejengan jeung para fakir miskin
li'annahu lawim tana'a min ikhrajiha akhadhal imamu minhu. Andai kata Ki Zaid pura-pura torek, bahkan mamarahan, bahkan menolak embung ngaluarkeun zakat gabahna nu sakarung ka eta fakir miskin nu daratang ka imahna, maka boleh ka Bapak Lurah, boleh ka Bapak RT nyokot paksa karena gabahna Kang Zaid anu sakarung pikeun dibagikeun ka fakir miskin. Geus eta si fakir miskin lamun teu berhasil tinggal bebeja bae ka imah RT. Ih RT na eueuh keur ondangan ka imah lurah. Pak Lurah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon sia? Ieu Pak Lurah, di lembur kami aya ngaran Ki Zaid, tos panen, pau menang satoronton gabahna ge. Ku kami disampeurkeun embung ngaluarkeun zakatna. Sangarana Zaid, ayo jeung bapak ka imahna. Ke bapak mawa hansip ka imahna. Maka boleh ku Palurah dicokot sajumlah zakatna. Per 10 1, per 10 1. Berarti mun teh 30 karung, berarti 3 karung gabah cokot ku ke Zaid. Mana fakir miskin wadia? Yo tah sia tah ayo. Babagi. Gitu maksudna. Jadi boleh dicokot ku jalan dipaksa. Kama yuqassamul malul mustaraki kohron idzam tana'a ba'du syuraka'i min kismatihi. Nya kitu bangsana sakumaha kudu dibagikeun harta rerejengan. Kudu dibagikeun, dicokot ku pemimpin, dicokot ku seseorang dengan cara maksa nyokotna. Idzam tana'a ba'du syuraka, apabila sebahagian tina golongan anu rerejengan dina eta harta menolak pikeun ngabagikeunana tina jatahna masing-masing nu ilu bekerja sama. Contoh Ki Zaid seorang bapak maot eta Pak Zaid teh ninggalkeun anak 4 lalaki, ninggalkeun anak lalaki 4 dengekeun ya ku kabehan. Ya penting 1000 penting ya terakhir ya. Zaid maot ninggalkeun anak 4, barinyana ninggalkeun sawah 4 hektar. Beungar tan temen kitu. Beungar lah 4 hektar mah zaman kiwari mah. Secara harta warisan berarti kan eta hak anak eta sering sa hektar tina titinggalan kolotna. Gitu kan? Singket carita Ki Zaid beres dikuburkan menang saminggu beres nujuhna eta Ki Zaid boga anak nu 4 ya. Nomor pertama ngaranna misalkan Ki Bakar, nomor kedua ngaranna sa Umar, nomor katilu misalkan Sade Usman, abe babari begitu nya Abu Bakar Abakar Umar Usman Ali abe geura kahartinya. Eta cek si Umar atawa cek si Usman atawa cek si Ali. Urang ngomong yuk kakak urang nu pangkolotna Bakar cek adina aing mah sieun ka Bakar mah galak kakak urang mah aing mau ngomong-ngomong harta mah teu wani aing makanya nama besi dibelah hulu aing punya nama. Keur aya kolot urang ge nya nama kos kitu ngomong geus eueuh mah cenah. Jucak si Umar, sia mah beuki ongkoh ka harta ngomong ge teu wani geus ki aing nyamperkeun. Adi sedak biasa adi sedak pura-pura wani padahal sieun. Beres nujuhna teh eta Ki Umar nyamperkeun adina kaki Bakar nu jadi kakana ka Bakar naon lain pan mun teu salah abah urang teh kan boga tanah 4 hektarnya. Terus maksud sia kami mah hayang boga imah, hayang ngabiayaan anak sakola, nu hayang mesantren, terus pamajikan sigala hayang kabeuli kulkas, ngomong bae musim panas cenah kitu, jeung hayang kabeuli eta mesin cuci. Maksud kami mah cenah hayang dibabagi beta sering sa hektar jatah kami. Sia budak-budak nyaho naon sia urusan harta kolot aing anak panggedean geus kumaha cek aing ulah bawa omong sia mah budak keneh
eta Ki Umar geus teu wani nembalan cicing beja kakak ieu ngaranna ge sieun meureun geus harta abah urang mah harta kolot urang mah aing nu ngatur kumaha cek aing kumaha eta hukumna sarua bae tinggal bebeja bae ka bapak lurah Pak Lurah kunaon bapak kula nu ngaran Ki Zaid maot betul ninggalkeun harta 4 hektar iya datana ge di letter C kami menurut data Pak Hasim ge aya di dia terus ya kami kan anakna Ki Zaid eta sararusah kabeh ge memang nu rada beuntak kakak kami doang si Bakar cek adina terus maksud ente kami datang ka dieu minta tulung hayang dipangcokotkeun harta bapak kami nu bagian kami sering 1 hektar nu jadi adina cek Pak Lurah hayu jeung kula ka imah kakak sia kitu aturanana babarikan mun kitu cokot ku lurah Bakar lamun teu dibikeun jatah adi sia masing-masing per 1 hektar sia mun dek ngajual moal dibere linkna ku aing moal ditanda tangan moal diuruskeun ancam moal diuruskeun sakoing neuk nyieunna naon ge moal diuruskeun lantaran sia zalim ka dulur sia bikeun boga adi sia masing-masing sering sa beres tah hukum agama hukum dunia teh ku sakitu lamun urang boga pemimpinna daek ngurusan ka masyarakat jadi jelaskan temenang tah harta kolot urang warisan ti kolot urang dikekehan ku salah satu anakna eta mah keur nyaritakeun kaumuman nu sok jahat eta nu sok zolim eta anak nu pangkolotan biasana karena ngarasa nyana paling gede andai kata ieu mah nu jahatna malah nu bungsu atau nu kadua atau nu katilu sarua bae tinggal bebeja bae ka bapak lurah gitu ngeun kiwari mah kan sekupna lain lurah aya jaro aya RT bebeja bae ka bapak RT lamun bapak RT non teu teurak bebeja ka bapak jaro RW bapak RW ge teu teurak karak ka bapak lurah ku lurah mah insyaallah beunang lantaran administrasi surat tanah tersebut mun teh mah kahareup ku Ki Bakar selaku kakak tertuana nuk dijual ka batur moal dijieunkeun surat ku lurah moal ditandatangan bahkan disebutkeun kunyana ku aing sia bakal distatuskeun tanah sia teh tanah sengketa neuk sanu meuli sia cebayoh pasti dibikeun lamun kitu mah dengan syarat lurahna daek turun tangan babari jasa mun kula jadi lurah babari jasa aya nu boga tanah bermasalah ka dieu sia gerabikeun nu dulur sia teu dibikeun moal diuruskeun sakuing kahareup pokona tanah sia jadi tanah tanah naon tanah sengketa lah neuk sanu meuli tanah sengketa coba NJOP na koing dirubah jadi 2000 perak nah kumaha sia tah kitu kudu nama urang teh nanjerkeun kana keadilan di keluarga teh kitu jadi singade loba eta kiwari rumah tangga tinggalkeun maot boga harta waris dikeukehan ku salah satu anakna naudzubillahi min dzalik harta warisan mah wajib hukumna buru-buru dibagi ketika kolotna geus maot teu meunang dikuasai ku seseorang teu meunang hukumna terus kumaha lamun kieu cenah yeuh cek kakana nu gede teh heh Umar si ya budak-budak nanyakeun tanah kolot sigala nek menta 1 hektar aing ge nyaho abah urang ninggalkeun 4 hektar eta mah geus ulah dipikiran ku sia kumaha ceuk aing peke kahareup lantaran ceuk kakana hutang abah teh aing nu nanggung kabeh ceuk anakna paling gede pan urut maotna tah sekian juta urut ngariungna sekian juta urut anu nyolatkeun sekian juta urut nu ngajikeun sekian juta urut di rumah sakit biaya sekian juta pan aing eta nu boga tanggung jawabna atawa bari bapak urang boga hutang di ka warung si anu 1 juta ka warung si anu 1 juta ka warung si anu di total hutang misalkeun 20 juta misal contohna kitu geus sia mah ulah loba omong lantaran kolot urang teh loba hutangna keur waktu neuk maotna urusan aing pan eta geus ulah sok nanya-nanyakeun taneuh ka aing beuh cek kakana teh arti kan
Nah, ya dengekeun ya ku kabehan ya. Dengekeun, bener-bener dengekeun. Abe ka harti jasa. Mengpengker katabrak ya bab ieu. Walam yufarriqu bisyarikati bainal aini awidaini. Tengah beda-bedakeun para ulama ahli fikih dina masalah rerejengan antara barang anu katempo ku mata jeung barang anu teu katempo ku mata. Mana barang nu katempo ku mata? Samodel sawah, samodel kebo, samodel imah, samodel bubulak, eta harta rerejengan keluarga anu katempo ku mat tinggal dibagi bae. Naon hesena sih? Atawa harta nu teu kadeuleu ku mata macem samodel hutang teu kajeuleu ku mata kan hutang mah kusasage. Tah eta kakakna teu jauh beda, bukan sekedar dina masalah tanah nu 4 hektar di aku ku sorangan teh teu meunang, termasuk oge hutang kolot teu meunang di aku kunyana kabeh. Karti teu pan aing nu ngurusan kolot, biaya mautna, rumah sakitna, yaituna aing cek kakana, eta oge teu meunang di aku hak hutang eta kunyana kabeh. Aya ge kieu anak pangkolotan mah sekedar nampak waris hak awal doang, nyalametkeun. Mun teh mah kolot boga hutang, diumumkeun di masjid di musolah bari nyolatkeun, saha anu boga hutang ka bapa kula mangga beres nyolatkeun panggihan kula anak pangkolotna. Tah jadi maksudna mah anak pangkolotan mah hanya nampung jumlah total hutang kolot doang. Engke masalah nguruskeunana dibagi deui ka anak anu opat. Pan sok aya kieu ai warisan hayang pagede-gede ai mayar hutang kolot embung pantolol tah anak nu kitu. Ieu abeh nyaho ieu kabehan nuk dijelaskeun abeh salamet urang di akhirat enggeus nyaho ilmuna. Jadi anak nu panggedean hanya nampakkeun hutang-hutang kolotna teh batur nu duitna diinjem dan lain-lain. Anak nu gede tinggal musyawarah jeung dulurna. Dulur, abah urang ninggalkeun tanah 4 hektar. Tah ayeuna sering 1 hektar, ieu urusan jatah warisan. Ngeun eta abah urang ge lain hanya ngawariskeun kana harta eta, oge ngawariskeun hutang. Tah maka hutangna ge urang bagi opat. Hutang kolot 20 juta, maka saurang manten wajib nanggung sabaraha berarti 5 juta. Ulah nyebut embung pantanana geus dibere sabaraha? 1 hektar, masa tanah 1 hektar ngaluarkeun duit jeung kolot 5 juta mayar hutang embung? Atuh pan kakak cenah nu deukeut jeung kolot ilu dahar di mah kolot teh moal poe atuh kakak tah macan jak kami mah jauh teu meunang kitu. Sok laju bae disambut pautkeun kakejo. Kudu dibagi rata ai lalaki kabeh mah. Kumaha mun awewe ke dina babarisan teh mah ieu mah keur nyaritakeun kazaliman kakak kanu jadi dulurna. Loba eta nu kitu ambalayah di kolong dunia ieu. Ai harta warisan hayang pa aku pan kami urut nguruskeun baheula supaya tanah ieu urut balik nama ieu sakean cenah. Atuh eta tinggal dihijikeun bae total sabaraha pengeluaranana, tanahna bagi heulan ke tinggal dibagi supaya eueuh anu rugi. Urut nguruskeun tanah, mayar AJB-na, mayar nyieun SPPT-na dan sertifikat CF 50 juta. Tina nu 4 hektar teh nya. Terus dipecah dibagi 4. Tah ayeuna tanahna siang dibarere sering 1 hektar urut urang baheula nguruskeun ieu kabeh ti kolot urang teh saya 50 juta. Berarti per orang tina nu 50 tina hutang 50 juta atau urut biaya nang nginjem di mana bae ditanggung ku anak nu opatan. Berarti sering 10 juta sering 12 juta 500. Adil kan mun kitu? Adil. Teu kudu ribut marake bedog. Sering santet, sering teluh jeung dulur. Moal barokah jelema anu memperebutkeun harta warisan tinu jadi kolot. Urang mah hirup bukan pewaris.
tapi perintis. Weh, jadilah perintis bukan pewaris anu narima karena waris. Lebih baik nang urang merintis ti nol daripada pamere ti kolot. Alhamdulillah. Lantaran inang pamere ti kolot mah irah-irah ge urang jeung dulur sia mah bola dibere eta aing mah henteu sia mah eta tuh moal ngeunah. Tapi mun meunang ngarintis urang mati nol merdeka neuk dikukumahakeun ge ku urang. Ngeunaheun janang urang merintis syariatna. Jadi urang di kolot mah sekedar menta doa jeung duitna. Menta doa kitu maksudna mah. Jadilah perintis ulah jadi jelema anu hayang narima waris. Fala yajuzu li rabbi ayyada yamil kajamihi bal innahu yastahiqu qabdahu. Teu meunang kanu jadi kakana ngaku-ngaku nyana nu ngamilik sakabehna akan tetapi innahu yastahiqu qabdahu nyana mah nya sekedar bagian penerimaan laporan jelema anu ngarasa kahutangan ku bapana keur waktu hirup. Jadi di musola nongkrong be nyana nitah ustad ngumumkeun. Wah cek nyana rupana nu boga hutang ka bah aing yo. Atuh lain eueuh keudeng beres nyolatkeun karak. Assalamualaikum. Saya ente kami orang anu enon abah ente boga hutang 5 juta ka kami. Waduh. Catat ku nyana ku anak paling gede. Oh cenah abah aing boga hutang ka Ki Hasan 5 juta. Datang di Ki Husein 10 juta 15 cenah. Karak engke dimusyawarahkeun jeung dulurna nu tiluan deui kan totalna 4 cek tadi ge. Kitu. Karak tah nanggung hutangna masing-masing sering sabaraha kabagianana tina hutang kolot. Sakitu anu bisa disampaikan penting ieu kurang leuwihna mental dimaafkeun. Mudah-mudahan saeutik lobana sing jadi ilmu anu mawa manfaat pikeun bekal kahirupan urang dunia salamet di akhiratna amin ya rabbal alamin.